Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kapal selam di Cimarga, yang jawab salam insya Allah masuk surga. Kapal selam di Koranji, yang jawab salam insya Allah naik haji. Cukup ku amin kudu ngongkos. Asani aula ingdal Basro, salam kedua lebih utama menurut ulama Basro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bi maulidi sayyidi waladil adnan. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam. Idh laulahu lakanat ahwaluhu aqabaha minal an'am. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil insu wal jan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiz ziham. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Pandenge kula mayo yo ngajawab daek-daek henteu. Wa qala ta'ala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah alaya wa qala nabiyuna Muhammad man a'dhama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aydan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki fi kitabi Nazam Aqidatil Awam bi Bahrir Rajaz. Mauliduhu bi Makkatal Aminah wa fatuhu bi Thaibatal Madinah. Atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaja sitina. Ieu ti madroh kamarana ieu. Tugasan eureun geus skala luar moal dibayar saria. Kamarana ieu, kamarana ieu. Ayo. Amda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil isani. Walhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila ta'awuli. Summa salatu wa salamu sarmada ala nabiyyi khairi ma qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghayra mubtadi. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah
min wajibin lillahi isrina sifa wallahu mawjudun qadimum baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun gani wa wahidun wa ay lalu sahabat mabadro tugas can beres geus tarurun da pagawean kitu sapotong bae bayarna ulah kabeh tenang bagi dua wa qala Syekh Abu Lais As-Samarqandi fi kitab Tambihul Ghafilin mala nasma'ul ilma wala nantafi'u bihim wa qala lahum li khamsi khisalin awwaluha qad an'ama Allahu 'alaikum falam tashkuru wa tsani idza atmamtum falam tastaghfiru wa tsalitsu ma ta'malu bima 'alimtum minal ilmi wal rabi'u sahibtumul akhyara falam taqtadu bihim wal khamisu dafantumul amwata falam ta'tabiru bihim sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabi habibul karim wa nanu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramun para alimil ulama hujaj wal hujaja asatid al asatidah santriyin wa santriyah ma'al jamaah insyaallah biidznillah min hadhihi laila ila yaumil qiyamah ma salama wal barakah fid dunya wal akhirah amin anu kapihatur kusim pribados para kasepuhan pini sepuh urang sadayana doakeun sing para ranjang yuswana amin mudah-mudahan guru ngaji urang kiai urang ajengan urang ustad urang santri urang ku Gusti Allah sing dimanfaatkeun ilmuna dunia raw akhiratna amin ketua panitia Abah Haji Mul doakeun mantena mudah-mudahan sing panjang yuswana kasepuhan urang Abah Haji Sayuti Abah Haji Qosimin Al Mukarram Ustad Mujib Al Wasilah Ustad Jalaluddin mantena alhamdulillah nelpon kakula pi warang ngisi acara di dia bari jeung ngadadak kedong tahu bulat ya. Alhamdulillah abi tiasa nyeung ceuleuh di ieu panggung. Ceki Jalal wayahna Kiai malam Kemis pi warang calik di Kampung Sampora. Mangkana hampura ku lama di kita nage calik ku Ki Jalal geus moal hudang-hudang ya. Neuk diuk bae. Oke teh hilang Al Mukarram Bos Mail doakan Bos Mail mudah-mudahan sing jadi bos terus Abah Obing Abah Haji Zulkifli Abah Haji Pardi Abah Haji Aed Kiai Haji Nasir Abah Haji Asrof kum nyapan ieu mah di Arab je Asraf ge di dieu di ditu mah Asrof terus kan dia urang doakeun sadayana para kasepuhan mugia sing paranjang umurna amin ya robbal jaro urang anu tos nyambut tadi sambutanana doakeun Bapak Jaro Cilangkap Jaro Arroji mudah-mudahan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sing dijantenkeun pemimpin anu amanah amin RT RW na mudah-mudahan sing dipasian kasobaran senajan Bapak RT Bapak RW saya keur ngararubeng bu sabenerna mah naon ngubeng ngadata bantuan itu turun bantuan teu eureun aran ibu ditulis lebah turun bantuan ibu teu kabagean bener teu atuh bergedeg datang demo ka imah RT padahal mah RT mah teu nyokot padahal RT teu nyokot di lembur urang aya nu kalengitan sendal helm motor jeung sajabina datang bergedak demo ka imah RT padahal RT teu nyokot padahal RT teu nyokot di lembur urang aya kejadian kotok ngendog datang demo ka imah RT padahal RT teu nyolok padahal RT teu colok sekalian teh tumat doakeun RT urang sing panjang umurna amin ya robbal muratibul auqat pemandu waktu penata acara urang doakeun mudah-mudahan sing dimanfaatkan ilmuna qori urang nu tos maoskeun ayat suci Al-Qur'an baik qori pertama maupun qori kedua doakeun sadayana sing paranjang umurna sing manfaat ilmuna berkah dunia akhirat lain amin lain amin lain amin hayang teu boga anak bisa ngaji kabita teh tadi ningali nu ngaos andai kata dia suami ibu bahagia atau tidak
Andai kata dia itu adalah menantu ibu-ibu, bahagia atau tidak? Hoyong gaduh putra tiasa ngaos, hoyong gaduh putra sapertos tadi. Kunaon tadi tah Kiai Haji Muammar tadi ais ku ibu. Doakan manten sing panjang yuswana, amin ya robbal. Keinginan, cita-cita dan harapan takkan terwujud tanpa adanya action dan perbuatan. Jeung naon boga kahayang ari urang cicing bae. Anak hayang pinter ngaji teh simpen di pabrik ilmu, ulah di pabrik duit. Bener tak? Hayang boga anak pinter ngaji ari anak di imah dijedogeun bae di paraban HP jeung kuota-kuota anak. Akhirna anak jadi YouTuber, jadi kontainer. Sadulur jeung dam truk kan itu eta. Atupan lamun YouTuber lamun konten atau kontainer. Isuk-isuk anak ibu kalah mamawa handphone kagigir imah kana galengan. Halo guys, kali ini aku mau nge-review. Nge-review apa? Tutut. Apa itu tutut? Makanan kampung. Bagaimana cara makannya guys? Songekeun juburnya cok cerok. Wah guys, ada tanuhnya. Ngadon kajadi babegik sebar anak nu gitu. Bener tanta? Doakan di ke desa Cilangkap, Kapayun, di kampung Sampora, mugi asing aya Korea anu sampai ke tingkat internasional. Mudah-mudahan sing aya mubalik anu sampai ke tingkat dunia, amin ya robbal alamin. Teu hilap tim hadroh urang doakeun mudah-mudahan tambah sukses karirnya, amin. Soleh solehah, amin ya robbal. Berjeng sapotong doang kamarana ente gara darah deh saya nunawaran lo sendiri dahar bae. Orang mas santri mangnya muludan ge ngariung telok anu ngondang tapi mabuk leumpang bae ngaliwat kanu muludan kayak digerokeun ieu nya. Tukang son urang doakeun mudah-mudahan sing berkah rezekinya dunia akhirat, amin. Karek manggih ieu kula tukang son operasional bari ngedeng segala dianggelan. Mudah-mudahan sing asup surga Allah, amin. Ulah tanggung jeung salon-salon ka surga, amin. YouTuber yang sedang meliput acara ini kita doakan mudah-mudahan likers subscribers tambah banyak, rekeningnya tambah gemuk ya robbal. Asup ke surga Allah jeung YouTube na, amin. Aparatur pemerintahan sipil militer, Bapak polisi urang, Bapak babinsa urang, Bapak babin Katibmas urang, Kecamatan Maja urang doakeun mudah-mudahan ku Gusti Allah sing dipanjangkeun umurna, sing dipasihan rasa nyaman, kesehatan lahir batin dunia dan akhirat, amin ya robbal alamin. Terus gani ya urang ngapan grup dog reok ieu cigana berkat ieu geus kopi liwu be pandeurang urang mah nyah atuh pan ibu nek jarah ge nek jarah keliling Banten sapeutik teh hes nyieun burah sana nampan dog reok pan urang nu di pikiran panaon urang masa engkek timbel ka sawah kuat rantang mucung 3 tingkat eta padahal dibuat ting tandurna mah ting meunang teh henteu nu penting mah cenah ustad dahar nyangklak nagalengan ari ku hiji itu saengkek timbel. Bener dak? Padahal mah ibu kudu ngeunteung ka anjing eta anjing leleumpangan sakumaha jauh nage kula can pernah ngadeula anjing nimbel. Urang mah eleh ku anjing Pak, bener dan tak? Terus kan dia para panitia urang doakeun anu tos berjibaku bersatu padu memadukan karyanya. Mudah-mudahan semua para panitia kacapena sing digentosan sareng syafaat Kanjeng Nabi jaga. Mudah-mudahan kacapena panitia sing digentos sareng surga nu paling luhur ku Gusti Allah. Mun lain karena jasa panitia maaf moal mungkin aya panggung samegah kieu, betul? Mun lain karena jasa panitia urang moal bisa hadir dikumpul di tempat ieu. Mantap panitia urang doakeun mudah-mudahan sing sararuk sasirupna, amin. Hidup panitia. Hidup pemuda Sampora. Hidup para pemuda Sampora. Hirup mangja urang can parae. Mudah-mudahan kapayun ieu acara sing tambah meriah deui. Kapanggil kiaina anu leuwih luhur pecina ti kula. Nyundul-nyundul ka lurah naon. Terus kan ya. Aduh masya Allah. Dikekeak kula ke Ki Jalal. Nah datang ka dieu ti jam 8 kene. Ari geus datang ka dieu kori 2 kene. Datang deui penceramah. Atuh nu ngaos alhamdulillah sajam lebih Bu. Malek punya maleknya. Alhamdulillah. Manikun hening tadi pas mau amar ngaos sugan bola mangadar rengekeun horeng harees. Terus ya terus yuk orang muji kadat ilahi robbi nutara ngahiji wiji nutara ingkar janji nutara pasini
Allah subhanahu wa ta'ala berkat dan berhak dipuji. Ibu, Allah maha kawasa segala-galana. Allah rek sombong karena dirina wajar, lamun manusia sombong karena papada kurang aja. Allah sombong wajar Pak, da Allah mampu ngadama langit membentang tanpa tiang, maaf, tidak pernah rubuh sepanjang zaman, betul. Allah kawasa ngaluarkan hulu nu sakitu gede nanti naliang nu sakitu leutikna Allah mampu, betul. Urang nek sombong nanaonan Pak, punten yen layangan bage berat ka hulu, yen mobilan bage gede ka hulu, ajubana teh oleg-oleg bae sakitu mobilan gabus. Naon nek disombongkeun ku manusia, maka wajib urang muji ka Allah saat senggang, saat sempit, saat sugih, saat miskin, di saat urang keur gering komo keur cager mah isok ibu muji ka Allah. Isok lebah mana ta mujina? Lebah Bang Emok datang nagih, Gusti geus aya deui bae 15.000 sapoe. Ya Allah ka mana ieu dangan duit usoli fardhu da Allah. Si odah si ijing geus diinjem ku aing. Kasade aya nginum duit Gusti, Allahu Akbar. Subhana kakak subhana bae gitu. Sami bae teu boga duit Allah. Sampai ka eureun salat tetangga di absen kabeh, Pak. Betul apa betul? Urang mah muji teh paling gak aya gelap. Maca salawat paling aya guludug. Fulager sallallahu alaihi wasallam. Salawat naon eta teh? Salawat gelap. Oh, aya salawat gelap segala di dieu. Terus kan tadi ceki jalan cenah kiai ibu-ibu di dia manges tah seuri baula tang ngaji paling ge balik ka imah huntu gararing ya ceramah ti peuting teu dikieukeun maaf harees kasepuhan ieu maya kiai ceramah karakteran tang assalamualaikum warahmatullahi balik geus mulai dah ieu mulai dah kurang kitu kiaina beueuy udah kuari mah gitu kiai bener dah jangan rame be kuari mah nu viral bae bener dah enta tuh mararaku dah kurang iya tes sona coba mendorong basna saeutik treble-na dorong ka luhur sareng efek sakedik beh samping angkat saeutik ka luhur tes dulu ya cek lu ting 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 qasidah odah baheula mah rame mulu dan tepa di tiap lembur masya Allah ka kuping sawara. Rabiul awal bulan kelahiran Nabi di kota di desa ramailah berjanji atuh ramean kula sorangan bae terus kan ya nyebrot tak kula latihan lagi saminggu bola di jalal beres qasidah datang Mang Rawis kumaha sawarana Mang Rawis celikopok kagebuk Mang Rawis eureun Mang Rawis datang hadroh si dudung botak hadroh harap nateng lah kumahun tukula. Ibu bapak hadirin rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Salawat wa salam mugia selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutus anak urang sebagai umat minal dhalalah ilal hasanah minal dhulumati ilal nur bil wasilah ayana ajaran Kanjeng Rasul. Hadirin urang tiasa membedakan oh ieu goreng ieu bagus ieu haram ieu halal ieu meunang ieu henteu oh ieu teh salaki batur tong diudak-udak oh ieu teh pamajikan batur ulah dibogohan. Wasilah ayana ajaran Kanjeng Rasul kepada siapa beliau mewariskan ilmunya ulama-ulama di seantero jagat raya Allah titipkan di tiap kampungnya. Mereka itulah adalah the next generation of prophets. Artinya apa? Generasi penerus daripada para nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Guru ngaji urang, kiai urang, ustad urang di kampung-kampung urang ibu etalah mereka
penerus estafet perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad. Deketan ulah dijauhan, lamun hayang manfaat hirup dunia akhirat. Kahade akhir zaman geus loba jalmi-jalmi nu teu pararuguh. Urang manuturkeun kiai anu unggal poe macaan parukunan bae geus nu eta bae. Supaya naon? Endah hirup urang ngarukun. Kunaon urang geus loba teu ngarukun lantaran kiai jelema anu sok maca parukunan geus loba ditinggalkeun ku para jelema. Betul? Entah tuturkeun kiai parukunan. Dina parukunan hirup urang ngarukun. Aya bag-bagan tentang salat, aya mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah, ngurusan mayit, ngurusan tahlilan. Dina bag-bagan syarat rukun wajib salat jeung wudu, aya kabeh bag puasa ge aya di dinya dina parukunan. Mangkana ge urang geus loba teu ngarukun sebab kiai nu sok maca parukunan geus loba ditinggalkeun. Betul? Deketan kiai parukunan. Isok ibu ngararaos. Sabaraha poe sakali di dia ngaji. Anu saminggu sekali aya, anu 2 minggu sekali aya, anu sabulan sekali aya, anu satahun sekali aya. Iya satahun sekali ya. Aya cenah ustad di kami masa saumur hirup sekali ngaji, beres ngaji paes eta mah. Oh, atuh hade berarti Bu eta ngaranna husnul khotimah. Lamun lain kana Kanjeng Rasul hadirin, maaf, moal mungkin urang bisa mengenali sesuatu yang baik pada masa sekarang ieu. Ustad urang kang teu ngaji ka Kangjeng Nabi, teu nyorogeun ka Kangjeng Rasul, betul. Tetapi ada penerus mereka. Siapa? Ustad urang, kiai urang, tah nu sok ngajarkeun Sapinatun Najah, nu sok ngajarkeun Qatrul Goes, nu sok ngajarkeun Qomitubyan, nu sok ngajarkeun Ihya Ulumuddin, nu sok ngajarkeun I'anatut Thalibin, nu sok ngajarkeun Tangkihul Qaul, hadis arba'in, kabeh ku kiai-kiai urang disampaikan ka urang sadaya, termasuk nu pangleutikna parukun. Ulah nutur-nutur kiai nu geus bisa video callan jeung malaikat Jibril. Betul apa betul? Ulah kabita ku kiai anu bisa napak sancang dina luhur taneuh, dina luhur cai. Ieu mah aya kiai bisa salat na luhur cai langsung bae di guruan. Turutan ku manehna ngampar sajadah dina luhur cai atuh jak nerepek manehna. Nauzubillahi min. Tumma nauzubillahi min dalik. Urang mah teangan kiai kampung anu sok ngaji parukunan, anu akhlakna hade geus sakitu. Akur. Teruskeun Bu. Nah naonan urang penting-penting kieu lah kumpul dina tempat kieu. Dia biasana gerehe. Penting ieu urang diondang ku saha? Langsung ku Kangjeng Nabi. Hei urang Sampora, urang Nangklak, Cilangkap. Sadesa Cilangkap, datang kabeh ka dieu ka Sampora. Saksikan Maulid Nabi. Urang dipanggil ku Kangjeng Rasul. Ternyata ieu teh bentuk mahabbah urang ka Kangjeng Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani, saha jalma nu sok ngahirup-hirup sunnah kaula faqad ahabbani, berarti ieu jelema cinta ka kaula. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa orang yang cinta kepadaku akan duduk bersamaku nanti di surga Allah. Amin. Keun wae urang ayeuna calik dina karpet merek UMD. Urut moe gabah. Engke jaga mah jadi permadani di surga insya tuba liman ro'ani, kata Rasul, bahagialah bagi orang-orang liman ro'ani yang mampu melihat wajahku, yang hidup bersamaku, wa amanabi, dan beriman kepada aku. Summa tuba liman lam yaroni, bahagialah bagi orang yang tidak melihat wajahku, yang tidak hidup bersamaku, wa amanabi, dan dia beriman kepada aku. Siapa yang beliau maksud? Urang kabehan hirup dengan ningali Kangjeng Rasul, pengalaman hirup sareng Kangjeng Nabi, tetapi urang disambat-sambat ku Kangjeng Nabi kapungkur. Bahkan para jamaah sadaya dina hiji riwayat sauihna Kangjeng Rasul ti makam Uhud, ti makam para syuhada, nangis Kangjeng Rasul sapapanjang jalan. Begitu ku sahabat ditaros, nami nu narosna Ibnu Muhaibah, ya Rasulullah, apa yang membuat dirimu menangis? Rasul menjawab, ana istaqtu bi ummati, kula keur kangen ka umat kaula. Ibnu Muhaibah kaget, umat Kangjeng Nabi anu mana ieu? Ari kami di dieu nuturkeun Kangjeng lain umat. Rasul menjawab, la antum la ummati bal antum ashabi, kalian semua adalah sahabatku bukan umatku. Lalu mana yang ditangisi oleh Rasul? Umat anu mana? Rasul menjawab, alladzi lam yaroni, umat yang tidak melihatku. Dia akan hidup di akhir zaman, ciri-cirina kulitna hideung, awakna leutik, hutang gede.
urang mau dimaksud ku Kangjeng Nabi belah itu kene geus diceungceurikan Pak urang isok yang cerikan Kangjeng Nabi di mana ditagih muludan bae ge barber ka jero imah bener tak panitia mah datang mamawa buku gede ngomong cinta ke Kangjeng Nabi ari keur sisiaran jeung anak datang panitia Assalamualaikum. Salam. nek bejakeun ka panitia emak ka pasar gitunya anak-anak kilo bena lawang ke neng mamanya ada cek emak ge mama ka pasar kan cek emak ge berarti aya di jero aya teh angkeun ka jero keur nonggeng di kamar mandi ngomong cinta ke Kangjeng Nabi di patake uru dan mulu dan lumpat di ditu ya mah di ditu moal di dia moal tuh aya moal tuh aya di dia mah oh aya berarti Ya Allah ya Rabbana hadirin ternyata kapungkur urang tos diceungceurikan ku Kangjeng Nabi sieun bisi kunaon bisi kana neraka lantas Kangjeng Rasul pun calik bersandar di sebuah batu kecil dongkap malaikat Jibril ya Muhammad naon perkara nu nyieun anjeun nangis Rasul menjawab ana istaqtu bi ummati kula keur kangen ka umat kaula heh umat nu mana Muhammad alladzi lam yaroni umat anu teu ningali kana pamangpeuk kula nu teu hirup jawar barang jeung kula tetapi eta umat iman ka kaula ngareah-reah murudan ngareah-reah rajaban bahkan ngajarkeun ajaran sunah-sunah kaula ngalaksanakeun sunah-sunah kaula iyalah umat anu bakal hirup jaga di akhir zaman ternyata urang nu diomongkeun ku Kangjeng Nabi badinya kunaon kitu bisi kanara akhirna malaikat Jibril pun laporan ke Gusti Allah Gusti kakasih Gusti nuju nangis kakasih Gusti nuju galau cek Gusti Allah what happened Jibril naon permasalahanna problemna naon cek malaikat Jibril sieun umat Nabi si ka neraka cek Gusti Allah hari kitu mah bikeun ieu 7 ta 8 kunci surga candak ka ditu kana kakasih kula supaya tos ulah di pikiran umat nama asal nu penting anjeunna nyeungceuleuh di surga begitu dicandak eta kunci surga dipasikeun ka Kangjeng Rasul Rasul menolak apa kata Rasul pantang bagi diriku uncang-uncang di surga sementara umat kaula ongkang-ongkangan di neraka teu Jibril bikeun deui ka Gusti Allah lain kitu hayang kula mah begitu dipasikeun ka Gusti Allah cek malaikat Jibril Gusti embungeun manehna mah pantang uncang-uncang di surga sedangkan umatna ngarebak di neraka gagah amat eta kakasih kula geus bejakeun Jibril kana kakasih kula ari kitu cara nama umat manehna mah najan sok maksiat sok nyieun doraka nyieun ieu nyieun itu bejakeun anu pernah syahadat anu pernah wauh jeung nu ngaranna Muhammad nu pernah milu muludan nu sok ngareah-reah sanajan maksiat bae teu eureun bakal diasupkeun kabeh ka surga ngan mondok heula di neraka teruskan indah Bu jadi umat Rasul itu sangat beruntung kurang naon untungna maksiat teu eureun ujung-ujungna di surga siapa wasilahnya Rasul siapa wasilahnya Muhammad iya urang hitung-hitung bayar jasa bae ieu kikian lah peuting-peuting lah dipikir-pikir mah jam waktuna HS ieu mah urang keur bayar jasa ka Kangjeng Nabi hirup mah ulah hayang ngadaharan jasa batur bae sakali-kali bayar jasa batur betul ulah hayang dibere bae sakali-kali mere ka batur ieu urang keur mere ka Kangjeng Nabi bahkan aya hiji malaikat anu diutus ku Gusti Allah ke alam dunia menyampaikan setiap sholawat anu dilantunkeun ku umatna ka Kangjeng Nabi tiap aya nu tas maca sholawat ieu malaikat lumpat laporan Muhammad urang sampora tadi muludan maca sholawat kirim salam ka anjeun kumaca Kangjeng Nabi alaika wa alaihimussalam ditampi salamna ku kula bejakeun ka urang sampora sadesa Cilangkap sakecamatan Maja ku kula geus ditulis dina buku gede kula bahwa engke bakal calik jeung kula di surga ya Allah ya Rabbal alamin barengan shalawatan Allahu 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 Allah Allahu Allahu la
Arifin Somadani Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Allahu 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 Allah Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Raqib Atid Malik Ridwan Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha Alhamdulillah mulu dan ulah ngomongkeun sasaha urang ngomongkeun akhlak Kanjeng Nabi bae Bu. Ieu akhlak Kanjeng Nabi luar biasa ka papada. Ulahna ka sesama Islam karena Yahudi sampai asup Islam kasengsemna ku akhlak Rasul. Mana contoh setadi kasusnya? Saya bacakan riwayatnya. Ketika Rasul aya seorang Yahudi Pak hayang asup Islam. Ngan cek eta Yahudi Muhammad kula hayang Islam. Ngan kula mah ogah salat. Kula mah ogah puasa ogah ngajakat. Cek Kanjeng Nabi atuh meunang. Menang tante menang geura bae. Islam tidak melarang la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Mangga sanajan rek maksiat silakan ngan cekel hiji jadi Islam teh kudu jujur cek Kanjeng Nabi. Oh kudu jujurnya mohon beres geus kitu ayo sahadat disahadatkeun eta Yahudi mualaf asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyaksian kaula kana sanyanyana daya panganan anu hak wajib disembah angin Allah sahiji jeung nyaksian kaula kana sanyanyana bahwa Kangjeng Nabi teh Muhammad adalah utusan Allah. Sahih beres tidinya Muhammad kula mah izin neuk ka mana neuk open BO ai kitu tadi geus micet geus mesen kuari geus janjian manehna nungguan di tangkal caringin kumaha cek Kanjeng Nabi mangga ngan kade cekel hiji kudu jujur jadi Islam ngan eta doang mohon lah kecil nu kitu mah begitu nyampe ka handapeun tanggal caringin eta si Yahudi nu mualaf teh geus open BO ningali awewena jablay geus uka utang uka acut tinggal uka datang kadinya manehna inget jadi Islam teh kudu jujur. Ieu ke lamun kula panggih jeung Kangjeng Nabi ditanya open BO teu keur penting henteu sadekeun kula aslina open BO terus kula ngolok ka Kangjeng Nabi berarti kula teu jujur berarti Islam kula hancur berengbang lumpat teu jadi open BO na batal lantaran kita jujur ku Kangjeng Nabi. Eta jablay geus gogorokan kakak ieu apem neuk dikumahakeun. Masya Allah indah Kangjeng Nabi. Beliau berdakwah tanpa dengan harus menggunakan emosi. Beliau berdakwah dengan penuh kelemah lembutan. Tetapi terus jika sok penting na asup ka diskotik geus neuk nginum na meja geus ngaberes aya brandy, whisky, vodka, martini, martono ge aya di dinya. Bir, TM, topi miring, tai meong aya di dinya. Geus neuk ditenggak inget kudu jujur kumaha lamun kula panggih jeung Kangjeng Nabi ditanya keur penting nginum tah henteu lalu kula ngomong henteu padahal kula nginum berarti Islam kula ajur dipiceun eta minuman berengbang lumpat kabur deui bae ngan dibekeulan tah jujur doang. Hebat Kangjeng Nabi akhlaknya begitu luas bisa diterima di semua kalangan. Pada satu ketika beliau hijrah datang ke Madinah aya seorang kakek tua Yahudi bermata buta nyarande di pagar ibu kota tiap enjing ku Kangjeng Rasul dihuapan bubur gandum. Kangjeng Nabi nyandak bubur gandum Pak buka mulutnya enak juga ini bubur gandumnya ya. Engkau yang menyuapi aku tahukah engkau kepada Muhammad
Si Muhammad datang dari Mekah ke Madinah bawa ajaran Islam, orang suruh sholat, orang suruh zakat, orang suruh puasa, orang suruh sedekah. Hewa aing tak kasih eta lamun aya di harapan yang ditampiling bolak-balik. Padahal Kanjeng Rasul di payununa tersenyum beliau, Pak. Cacak lamun model urang pada kikitu ku jelema. Dihuapan ongkoh, aki-aki pecak deh tengah deuleu. Dihuapan dia ongkoh ku aing mun urang tinggal dijenggut ku urang mbuukna. Hantamkeun huluna kana tembok. Bangsat dia. Dihuapan ongkoh ku aing. Mun urang, tapi Rasul Pak berbulan-bulan, bertahun-tahun dihuapan terus menerus, dihina, dicaci. Beliau dihardik tapi tak pernah membalas dengan berhandik, malah beliau mendidik. Beliau dihajar tak pernah membalas dengan menghajar, malah membalas dengan mengajar. Beliau diinjak tak pernah membalas dengan menginjak, tetapi malah membalas dengan mengajak. Itulah akhlak-akhlak Rasul anu kuari diwaris ku para alimil ulama, dicangking ku para ustad-ustad di lembur, di hewaan ge kuno hewa jojong bae, lebah kamu tingkal musibahan kapaehan mah dararatang bae urusan main. Betul. Inilah akhlak Rasul. Dakwah dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan. Singkat caritana disingkatkan kudu nyarita. Begitu Kangjeng Rasul arek wafat ngagorokeun Abu Bakar, wahai Abu Bakar Siddiq ta'ali anta. Ayeuna Kangjeng Nabi, kula geus lain perasaan. Napas geus nati koro. Pangrasa kula mah ieu geus kararoneng kieu deuleuhan. Moal eta Abu Bakar wayah nanya memeh kula pupus rek wasiat. Naon Kangjeng? Aya pengemis tua sok nyarande di pagar ibu kota, matana pecak, gigina tinggal 2, sadulur jeung kakak tua sigana eta. Wayana huapan unggal isuknya ku bubur gandum. Wafatlah Rasul. Dina hiji isuk Abu Bakar dongkap, barang dongkap datang kadinya, diteangan mana ieu jelema? Oh itu meureun keur nyarande di pagar ibu kota. Bari jeung matana buta, datang di samperan, ke coba buka sumutna, buka ai beletok sendok mantok kana huntuna. Cek eta pengemis saha ieu nu ngahuapan aing tilok-ilokeun, da biasa nama ramah, biasa nama akhlakna bagus, tilok loba omong, lemah lembut, pan ieu mah datang-datang ngabeletok ieu kana huntu. Siapa yang menyuapi aku? Ana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Berarti anjeun kenal kana si Muhammad? Kenal. Di mana tas eta jelemana lamun aya di dia dihabak wae haram jadah mamawa agama Islam ka Madinah. Pugu kami geus aya ajaran nenek moyang kami, ajaran Zoroaster, ajaran menyembah berhala, ajaran menyembah api. Kami sudah punya agama. Kenapa dia bawa-bawa agama ke sini? Kalau ada di sini aku jejak dia. Cek si pengemis buta. Begitu mendengar hal tersebut, Abu Bakar pun menetes air matanya. Teringat karena apa? Rasul sudah wafat. Bari jeung ngabayangkeun, ieu Kangjeng Nabi berbulan-bulan, bertahun-tahun ngahuapan Yahudi model kieu, bari jeung teu eureun, dijerek kanan, dijejeleh, tapi can pernah ku Abu Bakar diperhatikeun sugan aya pipi nu petot urut nampiling Kangjeng Nabi, aya huntu nu murah urut notogan. Da eueuh, hebat ala Kangjeng Nabi. Begitu dibejakeun, cek Abu Bakar, wahai engkau pengemis tua, Yahudi bermata buta, dengarkan bahwa orang yang kau maksud, orang yang kau hardik, dan orang yang kau tuju, Muhammad, dialah yang menyuapimu sebelum aku. Dialah yang selalu mengkhawatirkan hidupmu, yang selalu kau caci, tapi tidak pernah membalas dengan membenci. Leketai eta Yahudi tuurna doang kapuk kacayan. Ngaku dubruk harepeun Abu Bakar. Ya Allah, berarti eta anu sok ngahuapan kula unggal isuk si Muhammad. Muhun Gusti kula geus salah gede. Ari kitu mah Abu Bakar pangsahadatkeun kula, tancepkeun kalimat tauhid dina dada kula. Kula hayang asup Islam, kula kapita kana akhlak model kitu. Kula hayang jadi Islam. Disahadatkeun ku Abu Bakar. Yahudi buleungkeukan jadi mualaf asup Islam, hayang nuturkeun ka Kangjeng Nabi ku akhlak lain ku beureuh. Bener teh? Mari berdakwah dengan lemah lembut. Jangan jadikan alasan bahwa Islam harus dengan keras. Ulah Pak, imam orang gaji mesin. Asup Islam moal dia pain hadir mereka ngoeng, nanaona. Atau mamawa golok di kana gohongkeun. Ayo dia sadat moal. La ikraha fiddin.
ibu urang tos maot mah masing-masing malaikat moal narosan amal batur nu aya di urang tapi amal urang nu aya dina diri urang nek Yahudi nek Kristen tapekong sabodo teuing nu penting mah jaga awak urang ku anfusakum wa ahlikum naro. Boleh peringatkan orang, silakan berdakwah semampu kita, tapi ingat ukur dengan kemampuan. Ari bahan teu mampu mah atuh geus imah jelema ditutup-tutupkeun tasuk Islam barjeng takbir Allahu Akbar membawa nama Allah kok dengan kekerasan. Betul? Rasul diutus ke dunia ini dengan membawa agama yang lemah lembut. Beliau tidak pernah memaksa siapapun untuk memasuki Islam. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam urusan agama. Itulah alat Nabi. Geus muludan ngomong kenal Kanjeng Nabi bae, Bu. Cocok kira-kira ya. Kaharti caritana kaharti. Teruskan. Hayang manfaat ilmu. Lamun hayang manfaat ilmu dengekeun kupingkeun kana ceuri. Da biasana urang mah barho beh ngaji geus bubar poho kabeh. Bener tak? Bu. Ibu carager salaki kumaha sehat kumaha urut noktokan huluna kupingkeun Bu aya hiji bag-bagan ilmu dina kitab Tambihul Ghafilin anu dikarang ku Abu Lais As-Samarqandi kunaon ilmu urang teu daek manfaat kunaon ibu ngaji bae unggal jamiahan unggal tempat bahkan baju saminggu beak 7 sapo hiji Sabtu kelabu, Minggu ungu, Senin koneng tai. Poe Salasa mah putih tulang. Poe Rebo mah hejo tai kebo teh baju. Poe Kamis mah pink, poe Jumat mah putih kabeh tilur kahandap. Ka majelisna ngararanjlok kabehan. Beres ngaji, datang ka imah, tiung dibuka, bleng salaki keur nang kara katuruban beungeut. Ngaji bae ongkoh, akhlak teu rubah-rubah. Bener teu? Apa ini yang menjadi penyebabnya? Bejakeun ulah hiji-hijina. Wa qala lahum li khamsi khisalin. Ulama menjawab ada 5 perkaranya. Yang pertama penyebab ilmu itu bermanfaat cek Abu Lais As-Samarqandi awaluha qad an'amallahu alaikum falam taskuru. Urang malamun menang nikmat lain bersyukur kalah ngeluh. Dibere ku salaki eueuh jeung gede. Maaf Kak ari ngarasa cukup mah moal nyokot Bang Emo. Tuh udah tuh pelaku kabeh Pak ya pelaku kabeh. Korban caricing. Masya Allah nauzubillahimin. Coba syukuri hidup ini. Hidup itu anugerah loh. Awak kuat, awak boga kesehatan, atuh bawa sholat. Unggal bulan menang gaji, atuh bawa ngaji. Bang rasa diberi ku salaki sakumaha beuh nari mana? Karena teu syukur maaf. Kudu nama boga salaki hideung teh ibu kudu bunga. Ieu masalah ki hideung diomong-omong kau unggal batur. Aing boga salaki aja hideung jasa. Kamari moto di kebon sawit eta kot leungit. Satu aja. Ngariung muludan di ditu di Sampora, nyumputkeun berkat 8 kot teu nyahoan. Ai hideung. Tilang kitu ge diomongkeun bae hideung ai anak 2 losin. Atuh negro kabeh anakna. Nauzubillahimin. Syukuran ku ibu batur mah hideung ge eueuh. Ibu mah aya. Betul? Lumayan hideung ge jeung dikoplak-kaplek. Terus ya. Qad an'amallahu alaikum falam tashkuru. Penyebab ilmu teu bermanfaat sebab urang teu mensyukuri kana nikmat Allah. Karti teu? Nu sarehat bawa salat, nu barokah gaji bawa ngaji. Deketan kiai, deketan ulama. Nomor kedua penyebab ilmu untuk bermanfaat cek Abu Lais As-Samarqandi dina kitab Tambihul Ghafilin wa tsani idza adnamtum falam tastaghfiru urang malamun geus nyieun dosa lain istighfar kalah nyieun deui. Mana buktina? Beres Bang Emot muka Bang Mekar nyokot di Bang Syariah. Bener tak? Tuh pelaku ngaku dulu. Mudah-mudahan nu keur nyokot Bang Emok segera lunas. Anu amin nyokot eta. Celengkeung bahayang didoakeun. Ulah sok nyokotan Bang Emo. Ulah sok nyokotan Bang Emo. Cek Kanjeng Nabi dina kitab Wasiatul Mustafa anu dikarang ku Abdul Wahab Asy'arani nyarios kieu tentang Bang Emok. Ya aliyu man akalal harama mata qalbuh ay qasa qalbahu. Saha jalma ali anu sok ngadahar Bang Emok. Nu sok ngadahar duit haram.
Man akalal haroma mata kolbu pae hatena aekosa kolbahu tegas nama teras doang batu. Maaf anak ibu kuari lo ngalawan mencelit ditanya malik nanya ceng dia anak sekolah kamu nanya bener tak anak saya tak mana banget nah ternyata di para banduit haram. Maaf nges ngaji encan kamu nanya bisi paeh pula mah kalabasan laju ditanya ku malaikat mungkar nakir man robuka kamu nanya nauzubillahimin. Maaf kesepuan abis sendiri pernah korban tak gitu begitu berangkat ke Bagedur ceramah ke daerah kidul lep sinyal leungit GPS teu aya putus turun ke handap barang asup ke hiji warung ai torojol budak leutik di jero ceng ieu jalan ke Bagedur lain ieu ka ditu kamu nanya ari hayang kula mah ngadele beungeut teh saya eta ieu mah kiai ge beunang teh ku saya eta ampun be kula cek kula diasupkeun kana peci dia poe lumpat taprit-tapritan main asa ieu na jero peci budak leutik ngasapuluhan masuk terus kan dia lanjut awas hati-hati bu bisa mengeras hati anak kurang buktina dak kuari majahara rese diajaran teh bener diasupkeun ka pondok menang saminggu doang beas mah beas sakaru orang dijual pakai beli pulsa nauzubillahimin sekolah teu bener bolos bae unggal poe motor dibere duit bensin dibere paneta tarareuas mangkana hati-hati awas ulah sok asal ngasupkeun kadaharan kana beungeut kana maaf kana ti koroana kudu mikir eta sakitu karake Bang Emong encan daun dangdeur balik ti cai diburubut boga tetangga teu menta-menta acan kangkung maludes genjer botak iung dibawakeun gaya lainggis jeung karung baralak batur agak seak yes baralak eueuh teu menta deui tanpa kurang disadari ternyata orang geus ngagosok boga sakitu Ustaz jauh nu ngaku ngomong naon nu boga nama naon kadinya juri ieu pucuk dangdeur aing geus eueuh deui bah orang jurig na di dieu kabeh Ustaz kami ge sok menta ari bari ngalaan pucuk dangdeur teh menta pucuk dangdeurnya heueuh gerang ngalah bae manehna nu menta manehna nu mere jawab bener tuh terus kan ya kahade hati-hati bu dina hiji riwayat dicaritakeun ayalah Syekh Idris ulama besar anu jadi sepuhna imam besar Imam Syafi'i bin Idris ieu Syekh Idris bu keur pamuda keur bujangan ngangon embek digigir susukan keur nungguan embek aya dalima palid barang palid teh ampul-ampulan cek Syekh Idris naon ieu barang dicokot jada 5 dipesek bismillahirrahmanirrahim disorogot menang sasorogotan inget ieu da 5 boga saha kuaing di dahar bae dipapai susukan kapal itu menang 100 meter ternyata aya kebon da 5 3 hektar anu bogaan ore teangan bosna panggih kak ieu da 5 boga saha boga kula orang gitu tadi aya nu palid disusukan hiji kukula di emang an kula ogah kadosaan kira-kira ieu kakak ikhlas tante ridho tante hijau nu kitu ieu geura bae dahar laju an Aceh kudu nebus dosa naon dosana nebusna tungguan kebon da 5 kula sabulaneun waktu Syekh Idris nepak tarang daripada darah daging kula ngalir barang-barang haram anu teu suka terigon nu gaduhna mendingan ditempuh ku Syekh Idris one day one Monday one month old 1 bulan kemudian itu kudu ngarti mang bahasa Inggris kula bisa ngomong Inggris ya kunaon sebabna lantaran kula mah kunci Inggrisna ge boga di imah apalagi ngadean sadio atuh lamun one book berarti buku hiji tubuk atau buku 2 lamun 3 book buku 3 lamun buruk book buku ngunclung
anjing dog kiih cer dihijikeun dog cer. Lamun anjing loba kari kabeh dog dog cer dog dog cer dog dog cer. Bahasa Inggris. Terus kan dia. Ya Allah ya Rabbana para jamaah sadaya beres 1 bulan ditempuh dosa. Kumaha cek Syekh Idris? Kak, kula geus sabulan ya tugas beres. Kakak ilas, Kakak ridho supaya ieu darah kula ngalir barang halal gara-gara dalima sasorogotan. Tos beres. Kira kali itu bisa nak balik mah cek bos apel. Ikhlas, ikhlas. Ridho, ridho. Ngan kula boga kene syarat hiji deui. Naon deui ieu? Sabulan geus nungguan kebon dalima. Aya keneh bae. Kula boga anak parawan. Matana pecah, ceulina ngaraca, sukuna pidah. Wayahna ku Aceng kawin. Cek Syekh Idris teh kira-kira kula dibere barang jubah. Ke heula deuleu heula ka jero ceng. Begitu dipariksa ku Syekh Idris kalebet kamar, ternyata hadirin tak ada yang bermata pecak, tak ada yang celinya ngaracak, apalagi yang sukunya pidan. Borang di deuleu cek Syekh Idris, Bapak Mira. Ya ieu mah bodina ge doang gitar Spanyol. rambutnya ngagebay seperti ekor kuda. Masya Allah eta body ngalengking doang biola. Mata indah seperti bola pingpong, pipinya ondoy picabokeun doang katimpring. Beres didinya kumaha Ceng? Aya Aceng resep geulis atuh ja geulis jasa tah mah Kak. Aceng bogo beuki bapak ge tah mah beuki cenah ge bukan geulis mah. Amun Aceng bener resep bogo ka anak bapak diuk di dieu kuari neng keluar nyiar saksi 2 harita dicalikeun ieu kedua pemuda jeung bujangan langsung ditikahkeun ku bos dalima didinya keneh angkah tuka wajawaz tuka mahtubataka bi mahri kejujuran eta mas kawina kajujuran. Masya Allah beres dirinya para jamaah sadaya. Syekh Idris beristrikan seorang anak bos dalima bernama Siti Ruqoyah. Rumah tangga lah maranehna 1 tahun 2 tahun 3 tahun hamil ngan ieu kandungan 3 tahun can keluar bae. Kandungan tertua terlama adalah istri Syekh Idris, Siti Ruqoyah. Siapa yang dia kandung? Karena bukan sembarang bayi. Umur 3 tahun ditaros ku Siti Ruqoyah. Ceng ngobrol jeung beteungna nya moal keluar Aceng di jero bae kumisan ge Aceng geus 3 tahun. Kuasa Allah kandungan pun berkata ma sakedap deui Aceng 4 juj deui cat beres. Masya Allah begitu 4 tahun burusut lahir seorang imam besar, Imam Syafi'i bin Idris namanya, langsung khatam Quran 30 juz umur 4 tahun kakarak lahir geus khatam Quran. Allahu Akbar. Daundang deur para gempol. Ihtiyat bapakna, ihtiyat biangna, hati-hati dengan yang dimakan. Barala genjer digusur, iwung dibokeun karung. Betul apa betul? Mantap kurang mahese cicitakan. Sebab naon? Al aslu qawiyun. Asal itu kuat. Ternyata kurang asal nanti di pikiran di mana barangna. Eta baralak ti huma batur jius dipake ngahuru. Panas ngadupak kana jubur seeng. Jubur seeng ngagolak uapna ngadupak kana jubur aseupan. Ngadupak kana sangu asak diakeul bikeun ka anak. Camuil ti mana asalna? Baralak. Al aslu qawiyun. Kecil perkaranya tapi besar mafsadatnya. Nauzubillahimin. Itulah sekelumit riwayat tentang mari jangan pernah memberikan sesuatu perkara kepada anak. Hati-hati komo eta bang emo. Ieu kabeh korban-korban kabeh eta. Cocok kira-kira ieu? Geus mulai digisuk ka adenya. Ulah nyarakotan bang emo. Mau kiai
Ja kami hari teu kitu jeung jauh nu minjeuman. Kula masuk sarek sebae tak kasalaki. Duit teu mere, gula kopi yang ngopi. Datang jelema make helm hidung, sepatu bot, jaket gagah, motor gede, mawa buku leutik bari jeung angka leutik. Ditawarkeun ka kami dituker dong jeung fotokopi KTP. Sapoe 15.000. Lah gampang kae sapoe 15.000 iya, deh gampang kumaha menang saminggu geus nyumput kaleuweung. Bener tak? Nonggeng bena pager. Tetanggana ngaliwat keur naon dia hiji. Bang emok di mah. Ngomong gampang. Menang saminggu geus nyumput. Bener tante? Sing ngadoan sadayana dijauhkeun tina barang haram amin. Amin. Ya robbal. Penyebab ilmu nu teu bermanfaat nu katilu saur Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tamyiul Ghafilin wa tsalitsu ma ta'malu bima alimtu minal ilmi kunaon ilmu ulang terek manfaat sebab urang maboga ilmu dipendem bae dina dada teu dibikeunaan masyarakat ngabutuhkeun padahal di mana kitab sagede anggel tapi manehna tetap dikoretkeun nu kieu nu teu manfaat ge ilmu leletikan ibu bisa alip-alipan tewak anak tas magrib jedogkeun hareupeun ibu berek tuturutan cicing di deceng jeung emak hayo ngaji daripada di pos ronda gujrang gonjreng nabe gitar ngeunaan henteu aku siapa cek Ustaz Jalal itu pugu dia sah dia bege teu nyaho ka dia tuh komo aing anak saya tah mikir otak anak ulah dikepar ajaran ngat muntas magrib sosorok cicing di dia jeung mak buka tak kitab ayo gerak Bismillahirrahmanirrahim Alif jabar A B jabar ba T jabar ta C jabar sa abasata ingat kana bapak kolot namanya abatasa ceng lain abasata geus delekeun maya abatasa jaha khodada roja shin sodobobo gopako kalamana wahala aya baheula mah eta unggal bale rombeng unggal hareupeun imah nu kadenge nu kitu tas magrib bener teu kuari mah geus leungit tas magrib ganti sawarana kuari mah buka dia online kan cik kuota dia beta munjar beta kawas ketembak Free Fire Mobile Legend Super Mario Brothers eta di pos ronda siapa mereka kaum HP miring nu kararieu bata HP na dipiring gitu modal dia geus teu aya kuari manu alip-alipan maaf baheula mah diunggal amben ceper belah dieu latihan usoli latihan salat belah dieu susuratan belah dieu nadoman indah kadengena ge bu kuari mah geus teu aya baheula mah ulina ge gobag bebentengan main gundu boy-boyan main dampu jangan gatrik kuari mah geus teu wau kabeh geus aya na handphone ari geus baheula mah gapleh paopatan diu kuari mah sorangan bae torolok bae HP katambah deui selot aduh geus padahal eta dina kata-katana ge selot bakal nyesel sampai ka kolot kunaon teh saya teh inget ka dinya kuduna mah mikir ieu selot teh agen ngarugrageun sagala-gala nya teu pugu-pugu imah mitoha kalah kadidatangan pihak bank sertifikat bankna cenah eueuh digadekeun ya Allah nauzubillahimin aya di dieu sok selot aya doakeun segera depo moal selot ge aya depo henteu aju panggihna ge jeung kakek Zeus deui ngajeos tak ka ditu datangna naon deui tak cegur di petir aduh modal aing mea heupan kula ge pernah ka nauzubillahimin terus kan ya mata malu bima alimtu minal ilmi ajarkeun alif sanajan sagede alip-alipan ku ibu ka anak eta nu manfaat ge
ilmu mah teu ngantik loba, surga mah teu ngantik diraih kudu hal-hal anu mahal. Maaf hadirin, sanajan sagede alip-alipan, lamun Allah ridho beunang ku ibu surga. Lain amin ajaran anak. Unggal poe alip-alipan. Cek ibu Makmun Jubair, seorang ulama besar dari Sarang, Rembang. Beliau wafat tahun 2019 di Mekah, Bu. Eta pupusna Mbah Maimun Jubair di maklak di kuburna makbarohna keur naik haji. Indah jasa kematiannya. 4 tahun kemudian kuburannya digali ku masyarakat, ku tentara Arab Saudi. Barang digali maksud nama tulang belulang teh 4 tahun sekali nek dipindahkeun. Nek dianyarkeun dieusi kudu anyar kuburanna. Kaget para petugas penggali kuburan, ternyata jasad Mbah Maimun Jubair masih utuh, bahkan kain kafannya pun tidak kotor seperti kemarin baru dikuburkan, mengeluarkan minyak wangi yang luar biasa, misik ngahiliwir. Kaget masyarakat. Dikuburkan di akhirnya didinya teh jadi dipindahkan. Ayana di mana? Di Makla. Ngarendeng jeung makbaroh Tuan Syekh Nawawi Ajawi Al-Bantani. Ari Syekh Nawawi mah di luhur, Mbah Maimun mah dihandap di dia komplekna. Engke lamun urang lempang ka palid itu belok ka kiri aya pagar dina beusi di dinya. Eta komplek pemakaman Siti Khadijatul Kubro, keluarga Kangjeng Nabi ti pihak istri. Begitu hadirin, Mbah Maimun Jubair berkata, sebetulnya surga itu ndak perlu diraih dengan ilmu yang tinggi. Cukup kau ajarkan alip-alipan kepada anakmu. Keur ngajarkeun alip-alipan secara kontinu, next and next. Terus dan terus lep urang maot husnul khotimah asup ka surga. Eta surga beunang ngajak alip-alipan. Teu kudu kitab ku sagede angel. Bener teu? Ngan hanjakal urang mah teu dawam. Nu leutik cek Kangjeng Rasul ge ibadah mah hiji teu nganti loba tapi perbaiki. Ulah dilobakeun, ai teu diperbaiki mah jeung naon kah? Loba ongko munggah haji bulak-balik ke Mekah teureun setahun sampai 10 kali ai di masyarakat beungeras. Maaf moal kapake Kak. Mendingan keneh jelema nu compang-camping biasa bae. Naon ieu kode tanah? Hah? Lain kode lain. Lain itu kamayangan kula mah. Terus ya sabar deui ya. 2 deui. Anu kaopat hadirin penyebab ilmu nu teu bermanfaat cek Abu Lais As-Samarqandi warabiu sahibtumul akhyara falam taqtadu bihim. Urang mah ngagaduhan jelema saloleh teu daek dideukeut, teu daek dimanfaatkeun ilmu. Tuh nu kalima wal khamisu dapantumul amwata falam taqtabiru bihim. Urang mah ngalami kematian unggal poe unggal detik tapi teu nyakat iktibar tina kematian. Malah aya nu pae kalah ka dipake lalagaan. Mana buktina? Kakak sok ngagali kuburan. Begitu datang ke kuburan eta ukuran teh nek ngagali kuburan teu kabawa di imah. Aya babaturan anu jangkungna sarua kita ngedeng. Ujung hulu dipacul, ujung suku dipacul. Udang menggeus digali. Tapi eta bisa ngepas bae deui eta si eta teh kaharti. Pan eta pake lalagaan. Dapan tumul amwata falam tatabiru bihim, ketika kita mengalami kematian kamu sibahan teu daek nyeunteung, malah aya nu pae bunga meunang warisan. Anakna berarti eta. Kadang-kadang aya kurung dedes ngaliwat ka hareupeun imah ibu. Kumaha cen ibu? Jojong bae ulah sajak-ajakna. Cah anu ngajak teh. Jak ulah geueurin. Tuh. Kadang urang mah dipake lalagaan. Aya nu ngomong kieu deui. Budak, lamun anu poe-poe Sabtu ulah bagabah dari asok aya nu nuturkeun. Aju lamun poe Jumat ngaguluntung sorangan gitu. Kadang-kadang takolot urang sok teu kaharti. Batur nu pae maneh nu diputihan ieu na ieu. Make teh iman. Aya keneh tadi di nu kitu aya keneh. Aya. Anu mana jelemana? Hayang nyaho kula beungeutna. Batur nu pae maneh nu teh imanukan. Di mana coba dalilna eta? Pangnaon? Eueuh teu kaharti sampai ka kuari ku kula. Neangan dina kitab naon bage eueuh. Mun aya nu pae taimanukan hanapeun ceuli. Can pernah ngadenge ja. Eta kan pake lalagaan, Pak, kematian. Betul apa betul? Aju naon deui mun aya nu maot. Begitu cek batur, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ai santri mah dikobong kala alhamdulillah. Pan eta pake lalagaan. Santri awas.
santri di dia Ya. apa baheula gitu kula ge ngalaman ieu eta oh meureun man santri ge nurutan kiaina meureun baheula innalillahi wa inna ilaihi rajiun yes aya nu paeh deui kuat salto di kobo kiha naon dia Bung Hamad proyek Kair ya. nyolatkeun pan ajupan balik nyolatkeun menang sarimi jeung endog dimasak di dapur kobong teh Pak Gundrengan unggal poe kieu memang nanya cek nu hijina atuh beak tetangga dia unggal poe kieu bae eta santri eta ya Allah ya Rabbana jangan kau jadikan permainan ketika ada kematian aya mait teh ngaliwat innalillahi wa inna ilaihi rajiun lamun maitna lalaki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu lamun maitna awewe Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha lamun maitna bencong Allahumma gfir lacong Allah eta mah kula bae nah ngomong gitu pan manehna mah kararabet cing kudu kumaha aya lalaki mah almarhum bikang almarhumah ai si eta aluminium terus gani ya lanjut depan tumul amwat apalam tantabiru bihim kolot urang baheula sok ngabejaan urang ulah kieu kadang aya mait ngaliwat anu dialungkeun boboko sapu nyiru di kahareupeun imahkeun ulah sok karang mikiran naon ieu mait tah nyapuan cek ulah bener teh kadieuna manukueuk disalahkeun lamun aya bikang reuneuh berarti ku manukueuk salah kitu altoel malam Jumat si altoel kunaon gitu manukueuk gebahkeun heula ka ditu nurut salah kene kici-kici sieu manukueuk ka ditu dia salah ki apa majikan aing reuneuh cek manukueuk mun bisa ngomong kajen aing digebahan ku dia aing manuk dia teh dicoplokan mah teh reuneuh bae pamajikan dia penyebab nama eta hore bener tanda ya cicing budak leutik moal ngarti eta bu kadang-kadang karunya ka manukueuk dipitnahan bae teureun kadang sok ngalamun mainan engkau yang makan angkanya aku dapat getahnya ngeluk bae mata bae cekong sedih kula mah eta korban fitnah eta nya manukueuk kitu nu ngareuneuhan bu jalainnya oh pugu manuk nu eta kadang-kadang aya simut kancas asup ka jero imah Pak baheula mah ditewak digarang dina lampu semprot simut lamun dia mau milik gede ka dieu deui nya lamun mau penyakit hiber dan jauh eta simut mun bisa ngomong keur boga milik gedena ge teh hayang aing ka dieu deui kunaon kitu jubur aing dibeleuman bae ku dia mangkana simut kancas geus beak ku ari bener teh teruskeun ibu hayang ka surga geus nyaho jalanna indak jalan mana ari ka surga hayang ari jalan teh nyaho ya tilu bae ulah loba-loba surga ibu aya di salaki ibu percaya atau tidak jangan kau cari di suami orang lain eta mah neraka jahanam kumaha barudak mana ibu surga ibu di salaki ibu kupingkeun seorang istri yang merawat makan memberikan perawatan makan terhadap suaminya satu piring terdiri dari beberapa suap dan satu suap terdiri dari beberapa remeh satu remeh ia bisa ngiparatan 10 dosa nu aya dina awak ibu begitu dirawatkeun ku ibu eta kan salaki ke ibu mah pan rewog daharna mentak ibu kudu bungah boga salaki gede badog kiparat dosa teu eureun-eureun betul apa betul balik datang ka imah salaki ke SK udang dia nyatu SK nyatu tuh geus disadiakeun 10 piring salakina hudang es keleuceup ngumpulkeun nyawa muguna mah hayang boga ganjaran teh ngan teu mah ieu batur keur hees di udang-udang na nyatu isok dirawatan isok ngomong isokna dong teh ikhlas gitu dulu baheula isok ge keur panganten anyar maaf deng-deng garing digoreng deui keur panganten anyar mah beuk kasintrong-sintrong ge aya lalang boga anak hiji maaf teh tempe mulai leungit boga anak 2 kokobok eueuh boga anak 3 sambel eueuh ka mana boga boga anak 4 jeung bakul-bakulna teu aya nih hayang dahar nyokot sorangan tuh geus rumah tangga mah beda baheula mah ke rumah ke mimiti kawin maaf
dahar ge siling guapan. Begitu ayam itu raga guapna. Eta pamajikanna ngabeteng-beteng. Cek salakina kunaon neng? Teu kuat. Kunaon? Burung bang lompat ke kamar mandi. Diintip ku salakina di kawan-kawan liang kunci teh. Pamajikanna keur di nangtung bari ngabongkok teh kieu. Ngabetekeun jubur embab. Horeng mah hayang mejus teh sia teh. Panganten anyar mah ditahan-tahan maaf. Giliran geus rumah tangga maaf buak diemukan. Buak digayungan. Dikana anggelkeun wong. Dikeun kana salaki keur ngedeng kakelekepan ngan teu paeh doang. Akur kan teu. Geus teu penting saramah teh dikieukeun mah rees. Hayang nyahona terus ya. Sampai subuh kuat. Buka deh amplopna tambahan panitia. Ampura kepada jamaah sadaya. Nomor kedua, surga ibu masih aya di salaki ibu. Saha jalma cek Kangjeng Rasul, awewe anu ngajak haha hihi ti heula. Ka salakina ieu jelema kumaha cek dina hadisna kitabna Adabun Nisa halaman 282 juz ka hiji. Cek Kangjeng Rasul wa ayyumam ra'atin parosat li jaujiha. Saha jalma salah pamajikan parosat anu bunga anu mengorbankan dirinya cek bahasa orang mah malam ini kuserahkan seluruh jiwaku dari ujung rambut sampai ujung kakiku dengan kutu-kutunya. Aku pasrah malam ini kepadamu. Tah awewe nu eta tah endek mah kakak cicing bujangan ulah nonton ti heula tuh bujangan mah kitu bu ibu ge selaunya main pengalaman encan lah Hollywood tepuguh dulu. Kahade awas bisa aya kotok ditewak. Terus ya. Parosat li jaujiha. Awewe anu ngajak ti heula ka salakina, haramallahu ngaharamkeun Gusti Allah sodruha kana awakna eta si awewe ala nari kabeulem ku neraka. Haram sini neraka menyentuh seorang istri anu noel ti heula. Bade ayeuna iraha arek tuang heula apa arek tumpak heula arek nginum heula apa arek nyium heula nu eta calon surga. Bahkan wa apo alaha masihan Gusti Allah pahala lah kana eta si awewe naon ibu 200 kali ganjaran haji jeung umroh Gusti nu agung. Bahkan tercukup sampai didinya Allah bakal masihan ganjaran ka eta awewe warofa'a darajat naon engke jaga nalika di surga 2000 kali darajatna diangkat di surga Allah. Gusti nu agung indah ternyata surga ada di suami ibu. Balik ti dieu datang ka imah hahaha geus nu aya keneh teh salakina gegeuraan aja kai. Terus kami kan Ustadz Jendes. Kami ngajak siapa? Kawin dong. Da genrang da singgara boga jodohna amin. Aya rangda di dia aya. Nu ngora. Ulah nu kolot bau asal. Terus gini ya. Nu katilu surga ibu masih ada di suami ibu. Kita lihat kitab Adabun Nisa masih halaman yang sama, judulnya juga sama, cuma beda satu halaman. Rasul berkata, wa ayyumam ra'atin qabalat jaujaha biti binafsiha paka'an nama qara'atil qur'ani isnatai asrota marrotan. Saha jalma pamajikan anu nyium pipi salakina sakali dengan penuh keikhlasan biti binafsiha datang ti dia mana pipinya sayang sebelah lagi keningnya sayang keningnya pakaan nama qara'atil qur'ani isnatai asrota marrotan awewe nu model kieu pamajikan nu model kitu dibere pahala ku Gusti Allah sakecupan sarua jeung namatkeun Quran 12 kali. Abo karaknya ho Ustad balik ti dieu maneh dicekek beung salaki
Ih korban dulu pencelik bener. Pelaku ngesiap-siap kabeh ya Pak. Hati-hati balik tidak dicekek beheung Pak. Ustad hayang tamat Quran 100 kali bisa tilepkeun beheung salaki deketkeun kana cicing ka hayang tamat Quran 100 kali cicing da. Ih tarodiah didinya. Beres dicok-crok cara roblok kudu salakina. Babaung ceng susulan Ustaz Jalaluddin. Aya naon kitu Pak? Emak dia kasurupan. Pan biasa nama teu ilok. Betul apa betul? Surga ibu ternyata pabelit aya di salaki. Ieu mah surga jeung dijejeleh bae unggal poe. Kadang dicerek kanan. Komo eta surga nu teu usaha. Usaha deh. Eta geus di kamar mandi geus ngacedak hayu tuduk rok mah usaha deh. Surga Pak dikusurukeun ka kamar mandi. Sakudu nama ibu cicing bae ditampilin ku salaki cicing bae. Ditendang ku salaki cicing bae. Itulah tendangan dari surga. Jadi tengah peuting asa isuk-isukian mah. Aduh nu dihandap mangeunahkeun tinggal nahan dong hoah bae. Nu di luhur mah notok nya betot. Bener teu Pak? Terus kan ya? Insya balik ti dia jadi awewe solehah kabeh. Amin. Teangan surga ibu datang ka imah porosotkeun. Ternyata surga ibu aya di handapeun bujal salaki ibu. Cicing budak leutik moal ngarti. Teruskan Bu. Teruskan bener. Moal marah. Moal ngambek. Moal maredahar. Ibu bapak hadir rahimakumullah hadana Allah wa iyyakum ajmain. Maulid Nabi kita kembali kepada Rasulullah. Siti Khadijah mah ibu, Siti Khadijah nuju nyuci di kamar mandi. Kanjeng Rasul uih caramah ngadamel kopi kuting diudah. Kakak, nanaonan? Ini mah tugas Neng. Kakak mah istirahat di paterasan. Biar Neng yang membuat yang nyeduh kopi. Didamel ku Siti Khadijah eta kopi dirampas. Rasul istirahat di paterasan santai. Datang Siti Khadijah. Assalamualaikum sayang, ini kopinya. Kalau kurang manis tatap mata aku. Silakan dinikmati. Cek Kangjeng Nabi can dileueut ieu kopi ngeseubeut ti heula. Sebab naon? Akhlak pamajikan anu bagus. Ibu mangadelepau salaki nyeduh kopi teh disamperan mah disamperan. Kan dikiekeun tahuluna teh aja eta hidang ti baheula begu. Bener tanta. Teh nyahoan ganjaran jing. Sahajal mah pamajikan anu nyedukeun kopi salaki sapoe hiji Allah berikan pahala puasa sunnah satahuneun. Umantak ibu mengeus ulah puasa sunnah nyeduhan kopi bae moal poe. Balik ti dia hudang dia ka ngopi udah. Hees bae hees. Tuh 10 gelas inum kabeh. Hayang boga ganjaran 10 tahun puasa sunnah. Atuh kitu teh modar salakina tah ngopi 10 gelas. Ustad aya cenah salaki anu pihewaeun duit eueuh, kopi eueuh, gula eueuh hayang ngopi. Aya tanu kitu bu salaki aya. Aya? Nu mana beungeutna? Ibu lah bodoh. Asup ka dapur tonggengkeun seengkrok juburna. Asupkeun kana gelas. Hajar ku cai termos. Bikeun ka salaki.